Semoga mereka nanti mendingan mereka Diri sama mama itu terus sampai duit ini kemana ya? Kalau malam minggu malam minggu aja bete bisa gitu deh. Si Aris dia tuh kalian ku ente udah tukang lah apa nama? Kayak mau aja sekali mah duit. Pakai kode piu asir udah kali lah kebejaan urang Oi, kena nopi juga wah biasa ke nongkrong. Aya naon di ente asa sigang perkara bingung situ. teh karsa duh malam minggu batur Arabnya eta dengan awewe Rupanya aya udah jeung korek sekedeng. sudah dikorek jeung rokona Di panu rokona mah boga. mau pihak ke mana Mau ke mana orang tukang duit ya? jangan awewe itu ngopi yo nah yang san Gampang dan awewe kan orang sudah itu boga duit. Bagaimana dia sih kan bingung aing dijawab kunaon mana? galau ngopi eta duh Kalau kunaon di mana? Lalaki pelaku galau aja ngerakeun pit. buahanan urang teh bobogohan Heeh. gitu kalau diputuskan sama ngopi Gara-gara naon? boga duit Iya, ya duh jadi hayang nak kumaha ayeuna atuh. urang yang ngan awewe teh duh sugan we menang gantina nu alus Ini awewe mah gampang. Kan bener ente geus sawawa acan ente ka awewe teh gitu. Pan awewe ayeuna masuk loba nu melihat, menimbang dan mencerna gitu. heuh yang ngopi duh nih hese pisan ning awewe teh ngopi sugan boga ieu pananyaan halus aduh pun Kata boga duit aya kadal buntung ka dia tuh paling hakan. Aya kalem, penting mah aman pokona mah paten pokona ngan. Ya nah heula aing mah sok kurang dianteur. aing mah mau mah ya main kieu sakieu Kurang atuh sama. eueuh deui Aya sok guru aing mah. aduh aing teh duit eueuh deui tuh Geus ku aya. kesanaan gitu Sok guru nu penting paten. 2000-an bujang sih teh. eueuh deui Geus gua dia deui saya teh eueuh. ya mah acan ge acan geus beak atuh duit ya Eta ge mun hayang aman. tah Teh. Nah. Duit duh aing sia duit 5.000-an kieu. menang parkiran tadi Aing sia. Siap ini. oh nah siap tadi teh mana teh yang eta tambah cenah hayang payu ka awewe bah cenah Waduh, itu pas teh. oh bah duitna Sebelah ulah pas enak. saurang tapi diatur si Lutfi kok si Oh, Lutfi si teh Lutfi, heeh. Tuh, tinggalin. tapi kali pokoknya si Lutfi bere deui bah Kalau sama pasien ewas, sampai pasien ewan Yuk, menjadi baik. Tinggal si Lutfi dan si Didis, tinggalin dengan pasien. urang erek kabejaan si Lutfi lah heula nya Heeh. jadi si Lutfi kali pokoknya Heeh. ayo bahnya Oh, langgu itu dia mengaji cium dia. Kan, kayak pasien. Pulang berobat. Ya, ayo pura-pura. Yuk. Oh, didinya teh yuk. Aku di mama pernah pimpalan. Kalau terang, abi teh nyarios oge gitu loh. Beres. Ah, di mana nanti pas kita gede percaya. Sahkeun eta mah tugas. Assalamualaikum Di terawangku pribadi, pilih aja. Assalamualaikum. Ke ayah lo bantu ya. Tapi tong hari mah, tong hari wah. Bah, punten. Enggak. Waalaikumsalam. Ieu di mana ujang ieu personal? Kayak abi hiji-hiji heula nya. Kali keur atusan sakeula bade ngubaran ieu. Tah, jadi ti ayeuna mah. Mohon, Mbah. Cai asupkeun kana jolang kangge mandi 3 keclak. mohon Kana gelas keur ngopi sakeclak. mohon Setiap ek ngopi, setiap ek mandi, ieu keclakeun ieu. Tapi kasabeakna. mohon Tah anu silih ka didinya teh, anu hayang niat jail teh, insyaallah Mbah mah bakal cager. mohon atur nuhun pisan Sami-sami. pisan tuh Dah. Ai abah mah teu narip kan teu cekap ku nuhun wungkul atuh. Gitu kan. Gitu. tapi gini ngarokok heula di dieu nya sabar On. Nyantai we. Duluan abah. Ieu jelema hayang payu ka awewe. Maksan tongkat ka dieu. Gampang, hayang payu ka teh mah. Didinya pakai hesek ka mbah mah. Kok disebutkeun bahasa Timadraguna? Teu bisa.
Didinya yang payu kawe sabaraha puluh siki didinya aya boga pamajikan sabaraha siki? 4, bah, yang 4. Sarangkas ya bang. Ya, isukan bakal menang awewe kadinya bakal loba nu ngundang. Lamun geus balik ke dieu. Asal aya syaratna. Naon bah syaratna? Bawang cuce ngaranna teh. Tah, eta di Cina ayeuna. Ayam pauk contai. Tah, di Thailand eta. Kan teu kudu hariwang eta. Didinya asal aya duit sok bieu 100.000. Jadi cokot gampang gawe eta. Nyenak atuh 100.000. Ah, ya, bah, ya. Kosong. Bu. Nah. Usukan dia bakal menang awewe main sabar. Percaya. Madam, bapak tamu pilih. Bro, ada perlu apa ke sini? Ini udah kelihatan itu keluar nak. Panggil aku anak kecil, paman. Ada apa perlu ke sini? Ayo nggak bisa pilih dulu mah. Ada perlu apa Anda datang ke sini? Ini abi teh nuju katabi tadi tekan rambutna gondrong. Oh, salah atuh eta mah pasti ieu. Ibu atuh. Oh, mata kasih Allah dukun. Eta mah kaajengan tuh. Kepret. Kumaha atuh nuhun. Bagi dua. Ngelarang itu ngelarang. Geus bisa luar. Wah itu ngelarang cuma aja. 50-50 kayak. Oh, Kok kali ngelarang tak? oh, Oh gitu itu. atuh bagi dua. Cil, Oi, aing bantuan mak kai ai, Cil. Da kuduaan berat ya, Cil. ganti kemanakan yuk? Eka kebonkeun cenah Kita mangaya. kebonkeun butuh aing jeung nyen saung. Besok ku aing tapi buruan lah. Ya tuh meureun da maneh sok minta we buru. Oke. Siap. Ewe buru nama ulah tinggalina tinggal ya. Lah bae asal tapi kan ulah bohong. Wah, Mana di tengah tapi. Besok atuh. Sok, Oh, di galak dong. kudu digotong. bantuan, Cil. Maneh teh harap aing ti tukang, Des. Ya, atuh. Sok. Ya. Yuk. Cil, jawab. Siap. Sok. Letik-letik berat pisan, Cil, euy. Panggil aku anak kecil, paman. Aku sudah buluan. Minahin euy. Balaga pisan mah motor teh teng enak sih maneh. Urang teh keur ngajaran motor mang puguhan bieu ku aing motor teh geus dibor up ku si Tata. Maksud mana naon di up gitu? Itu jalan teh lain jalan ya mah, sing bener we atuh motor teh. Ji, pan urang teh ngajaran di dieu teh mang. Tarik teu motor urang. Geus kieu aya kawan ieu mah. Aing ngepedahkeun nepo motor mah alan motor bieu. Urang mah motor Supra wanieun lah sok ner balapkeun aya kawan ieu mah. Heulah ngawadul teh. Serius eta teh nantang maksudna. Hah? Sok ek nantang mah teu naon. Cuma urang percuma lamun balap paduae mah ya Allah piagamna mah. Sok hayang kumaha? Geus kieu aya namadar balap jeung urang. Nu eleh aya nama berekeun HP-na. Siap lah aing mah geus gede-gede keburi yuk. Geus siap, ayeuna coba balap ditu di jalan. Yuk, dulu. Sok siap. 1, 2,